Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring Gipani Malik atawa nenehna teh Gipi atawa sering disebat oge ku rerencangan di mana-mana teh Dilan Tah. Sapopoe urang sering manggihan hal-hal anu mantap pikaseureun. Naon anu pikaseureun teh? Ulah anu pikaseureunna. Tina seuri weh heula urang pedar. Nu kahiji aya seuri anu lalaunan atau seuri ditahan. Contohna salah sahijina teh meureun pernah ngadangu aya istilah imut kanjut. Tah, fokus urang teh lain kanu kanjutna, tapi kanu imutna. Jadi imut kanjut teh jiga kieu. Tah, nu kitu eta disebutna imut kanjut. Terus seuri anu ditahan teh aya oge nu kieu. Nah, atau senyum mungkul, gumujeng gitu. Terus oge aya seuri anu biasa. Seuri biasa gumantung jalmina, lamun jalmina biasa nya hahaha atau hehehe atau hihihihi atau ge aya nu kieu WK tah nu kitu mah meureun budak zaman ayeuna atau anu gak tah nu eta mah jigana butuh minum aya oge seri anu teu ilahar misalkeun nah eta ge seri. Terus oge aya seuri anu bedas. Biasana seurina kamalinaan. Model bah ada gitu teh seuri. To wah nah eta seuri. Kitu tina seurina wungkul. Terus pikaseureun atau lucu atau bodor. Lucu teh naon sih? Lucu teh hal-hal anu nyababkeun urang nyokot alternatif tina kagiatan sedih atawa cicing. Nya naon deui atuh? Iwal ti ngambek seuri. Urang teh jadi hayang seuri. Ngebrehkeun perasaan anu menggelitik di jero hati urang. Tah gitu. Aya sababaraha hal jenisna. Nu kahiji seuri atau bodor teh lantaran hal-hal anu matak ngerakeun. Contohna kieu seuri lantaran urang teh pernah ngalakukeun hal mantak ngerakeun. Urang ka kampus leumpang tiba-tiba ti Soledad labuh lantaran cangkang cau. Itu teh bodor. Hayang seuri ka urangna teh. Tapi engke maksudna engke teh ayeuna pedah masa lalu eta. Terus oge aya nu hal nu teu ilahar. Nu teu ilahar teh kos kumaha? Eta nu teu biasa cenah. Misalkeun kieu aya rerencangan pernah tabrakan terus lolosna CF sadayana datang ka simkuring ku simkuring ditaruh sebenarnya ka mana eta untuk kumanehna teh dijawab ku tiisna biasa keur dicas. Tah puntu dicas teu biasa gitu tah. Tapi ka urang teh hayang seuri gitu. Bodor. Terus anu kudu dihindari dina ngabodor teh model bodor cawoka atau hal nu vulgar ngomongkeun pangkakalan atau nu vulgar ya. Terus ngobrolkeun atau ngabodor tina kagorengan batur atau nyepet. Tah dua hal ieu teh bodor teh lamun urang emang geus deukeut jeung manehna. Misalkeun sia mah eraan beungeut kanjut. Nah, misalkeun kitu nya atawa eta vulgar, cawoka. Teu kieu moal daekeun si itu mah ka maneh.
sama hideung tah teh bodor ngabodor tapi nu seurina nya emang buatan deket gitu ulah sekali-kali lamun teu deket bisa jadi pigulut nih lamun geus gelut urang anu bodor teras bodor namun cek sim kuringa bodor teh kabagi kana 3 waktu waktu nu kahiji bodor zaman dulu atawa bodor anu geus basi model lo gue en nah eta bodor gitu mantak pikaseurieun meureun seurina seuri leutik lah paling senyum mungkul si itu bodor tah misalkeun kitu wungkul lemah gitu. Aya nu kuat teh bodor zaman now atawa bodor anu emang ayeuna keur hot nah gitu biasa oge disebut bodor alay gitu misalkeun bodor zaman ayeuna mah nya emang nu ayeuna keur bodor weh gitu. Terus oge aya bodor masa depan atau bodoran garing. Nah, cenah pi bodorna masa depan bodoran garing teh nya anu disebut masa depan teh seurina urang lamun ngabodor misalkan garing ari batur teh langsung cicing heula misalkan kieu dahareun naon anu garing naon kurupuk nah misalkan batur teh naon gitu sesaat seurina bisa sedetik kemudian 10 detik kemudian sejam kemudian setahun kemudian 20 tahun kemudian gitu suatu saat dahareun anu mantak pikaseurieun teh kurupuk pikaseurieun tapi garing teh kurupuk tah eta anu jagoan teh didinya bodoran masa depan teras zaman ayeuna bodor teh kabagi 2 bodor naon wae nu hiji bodor kamalinaan biasana bodorna teh rada lamun teh sadistik anarkis atawa sarkastik misalkeun bodor ngeunaan ngarokok batur mah ngepep orang ngarokok batur teh hari gini ngerokok ngepep dong nah gitu itu ngaheureyan anu pepingnya tapi kan sok dibalikeun kieu ampura euy rokok urang mah teu dicas nah eta teh kamalinaan enggak boleh ngebeda-bedain sesama pengeluar haseup mah sing jong-jong we ongkona ge moal aya haseup mun euseun gitu kecuali peping terus aya hiji deui setengah bodor atau anu disebatna teh bodoran receh tah mun cek sim kuring mah bodoran receh teh alibi alasan unggul kunaon cenah sabab bodoran receh teh si anu ngabodorna teh teu yakin bodoran urang teh bakal lucu atau moal jadi manehna teh boga alibi ieu mah bodoran receh gitu misalkeun kumaha nya duit naon anu ngajak leleson gitu. Duit 1000 dah eta teh receh bodoran receh keur sababaraha urang bisa menantak seuri keur sababaraha urang henteu tapi ka urang teh keyakinan gitu ieu mah bodoran receh gitu nah gitu aya oge hiji deui bodor tapi teu bodor biasana jelema bodor anu sering dicap bahwa manehna mah pikaseurieun suka ngajak ketawa gitu tapi manehna serius misalkan kieu sim kuring ditinggal tunangan tah mungkin batur bisa sareuli menertawakan diriku menari di atas kesedihanku
Tapi kan sim kuringna mah serius gitu. Gitu. Ya, dipungkas weh. Hatur nuhun kana perhatosanana. Subscribe YouTube Tarucing Garing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.